Bagian kahiji teh mang tadi saleres nama aya keneh kinanti can kaheuangkeun. Urang tembangkeun we dina pagelagengannya. Pamunut ieu mah salok we ieu mah. Eta bareusna dipacok orayna sing ngala mang. Nya, bener mah ieu. Dari bikana patuangan atuh teh. Ngahaja milih nu tutung. Oloh tinaang deui. Dituang ngerekas garing rangu ibarat ranginan hantu wareg tilu piring nyalok salma biasa kana piring areungap beteng bungkiang hese sare gulang guling sacarana hade pisan eta kinanti sacerna rumpakana teu pastina masalah katuangan we kalau mah tapi da aya hubungan anakna jeung oray aya kitu mah kapan kitu oray mah barang hakana teh sok teu kira-kira anu ukuranna awakna salhureun mah oge teu guru we ka hakana nya bener nya areungap beuteung bungkiang hese sare gulang-guling kamrekaan teh mah kapan seueur pejabat anu korup nuangan artos segala beras antukna gulang-guling di pangberokan. Hop. Eta geus losos ngobrolkeun deui jalmi. Pancet unang-unang jeje dina peuting ieu teh. Bener. Cek perjanjian. Langgar perjanjian. Tah, ieu cek unang-unangna wengi ayeuna teh ngobrolkeun oray. Tapi pan aya oray oge nu awakna lempeng teu bisa ngalewor. Aya mah oray anu lempeng. Di mana biasa oray mah kitu we. Ngadahar lingis. Bisa ngadar kakang sampeu mah bener teh. Baru kana urusan dahareup. Sakinten rada nyanyayan teu tiris teuing. Teu tiris teuing aceh teh mongkos Gitu. Urang lajengkeun deui wangkongan ngeunaan oray mah. Nya da eta cek undang-undang ge. Aya lagu masih ngeunaan oray sok dikawihkeun ku budak sakola. Kumaha tah sih? Oray bungka keur lapar taya hakaneun. Larak lirik pasemon dikagilaeun. Makanna surina surna salawat. Nembongkeun buku sirek nyaplok anu panderi. Bray zaman barudak bener. Sok kena sakali deui. Iya lah. Oray bungka keur lapar taya hakaneun. Larak lirik pasemon dikagilaeun. Matana curing hat sungutna salawat. Nembongkeun buku sirek nyaplok anu panderi. Ngan gitu rada teu parok gitu. Nah mah
teu parok ieu teh eta maknya meuni kana orai meuni pasemon eta. Lu asa kieu meuni pasemon gitu. Tapi bieu teh urang teh dina rampak teh anu ngelos saurang mah anu palih ditu. Tapi nama eta ieu aya kata-kata nu terakhir. Nemongkeun gugusi. Kajeniran ya. Lagu oray-orayan anu bieu teh sami eta oge mang Sanghyang Mangkoko. Dikawihkeun ku badak sakola. Duh ka ari SD ayeuna mah kumargi kapan di SD ayeuna mah nu diajarkeun teh ageungna anu aya patulapat kalina sareng ujian nasional. Dipersiapkeun ka ngalebet ka perguruan tinggi negeri gitu. Aya leresna oge saneh. Nya paingan atuh mangawan teu lulus ka perguruan tinggi negeri saneh. Eta we panginten seueur ting diajar anu teu perlu meureunang. Tapi aya sayana oge saneh. Nya kumargi gara-gara diajar kesenian nya Mang Wawan tiasa ngenang, tiasa ngawih seutik-eutikeun, sareng tiasa gaduh putra di. Kela ieu. Sacara naon hubunganana lagu oray-orayan jeung boga budak. Ari Mang Engkos. Kapan tina lagu oray-orayan pisan atuh? Mang Wawan wawuh jeung indungna barudak teh. Kumaha dongengna? Beuneu cicing kumaha ieu teh? Kudu puguh ieu teh dongengna. Panjang kedah didongengkeun Mas Sanes. Nya waktuna moal nyekapan. Oh nya. Sarengna deui kirang sae dina siaran ngadongengkeun masalah pirbadi mah. Asa kagagas ku lagu anu nembe teh Mang Wawan mah. Penting. Namun keneh we mun lagu oray-orayan teh sok bari ngantai papuntang-puntang tak-taknya. Oh nya. Lah asa hayang balik di ka baheula Mang Wawan mah. Waas Mang Iik. Mun nya kitu teh atuh waasna teh mungeur sorangan wungkul. Da acan karuhan kanggo pamiarsa mah nya atuh. Nya janten moal tiasa didongengkeun di dieu. Kumargi ayeuna mah canes acarana ngadongeng apa? Aneh. Syukur ari sadar mah. Kadang-kadang urang teh kapan satu sadarnya mah. Seserian, keleuwihan, hahariringan siga keur sorangan. Nya bener. Padahal kapan wengi itu juta-juta jalmi ngadarungikeun siaran RRI Bandung nya. Kudu sacarana aing mangpaatna keur sacarana pamiarsa. Nya leres mangkos. Bener. Anu mawi moal didongengkeun Nya moal didongengkeun oge moal kirang sae. Keun we ngeunaan lagu oray-orayan mah engke badi dongengkeun teh jeung indungna barudak. Tantos manehna oge bakal kagagas pasti Mang Iik. Da asa bagja atuh harita mah mangkos. Moal didongengkeun. Nya diajar lagu oray-orayan teh nuju kelas 5 SD. Bangku teh jajaran tukang di juru. Ka si manehna sumuhun pun bojo. Salikna teh di jajaran tukang juru katuhu. Puguh we atuh sesah padeukeut. Padahal tos aya jorojo ya resep ka manehna mah teh. Sok kitu we maling-maling teuteub. Mun kaparengkeun ibu guru nuju ka jamban. Biasa deukeut pacekel-cekel panangan jeung manehna teh. Sumuhun lamun ulin ucing-ucingan jeung oray-orayan. Tapi endah cote keur Mang Wawan. Adi kanggo pamiarsa mah kangtosna oge benten deui. Anu mawi kirang sae pamisiaran mung ieu ngadongengkeun masalah pribadi. Mohon sok sanosan kaduhal aya manfaatna sangakeun we ka pamirsa beureum hideungna mah teu langkung anu ngajenan ieu mah nya ieu mah. Malih sacerna aya anu koneng sagala. Naon anu koneng teh? Sumuhun oray panuju ngobrolkeun oray ieu teh. Lain masalah orayna tapi ngobrolkeun pangajaran di sakola mah. Nya judulna mah teu pira. Pangajaran di sakola teh aya ucing-ucingan, aya oray-orayan jeung nulian-lianan deui. Pangajaran di sakola teh kapan henteungan ukur ngasah IQ hungkul cenah. Tapi oge kudu diasah jeung SQ-na, kearifan sosialna. Nya bener. Diasah uteukna oge diasah emosina mah. Henteu pinter bari ka balinger siga barudak sakola ayeuna kapan ieu teh eta bade ngarempak deui unang-unang deui wae teh. Kade-kade ulah hilak atuh. Teu dikengengkeun ngobrolkeun jalmi tapi ieu teh ngobrolkeun orang. Gitu orang.
Orai mau ngobrolkeun orai mah panjang gitu. Nah gila. Nu mawi dina SKKD anu anyar mah ayeuna pangajaran seni karawit teh diajarkeun di sakola SMA. Orai-orayan, ucing-ucingan, pupuh, kawi bakal diajarkeun deui di SD ayeuna mah. Sae atuh Mang I. Da asa waas pisan atuh Mang I. Sumuhun zaman di SD baheula. Pamili dongengkeun mah mata kagagah. Tapi dawa aco teh kanggo samangwawaneun meureunna ieu jang pamirsa sapribadieun mangwawan jeung indungna barudak nya teu acan karuhan kanggo pamirsa mah aya mangpaatna tapi deui eta oge pami indung barudakna emeuteun keneh manggi tapi da piraku indung budak pohoeun da sami atuh itu bogoh ieu bogoh abong keur budaknya mah dijangjaruhkeun teh mangkos meni atoh naker atuh eta teh teu sangka rek manjang dugi ka ayeuna jorok jodoh mah mangi ayeuna teh tos dikersakeun pami ucing-ucingan sareng oray-orayan teh dikersakeun wae mangi babarengan mangawan jadi ucingna indung budak janten hayamna atuh ucing ditumpakan hayam mangkos hiji mangca mah kantos nyahoan bobogohan di juru sakola teu pirang anu keur ngobrolkeun PR atau atuh ari manehna naruskeun PR teh mun asa janten Arjuna mun wangsul sok sareng mapah teh mani asa endah eta memangkeus zaman baheula belaan muter jalan teh ka kidul padahal di sekolah karo rompok mangono pan ngaler da abong nuju bobogohan atuh resep nu aya cacak pamin teu nuju siaran mah ceueur keneh dongeng keur barudak teh mangga mun aya tugas kelompok teh mangkon bruh breh ngaremongan deui mani asa cikeneh tah hiji mangsa geus eta kumaha ieu teh cenah mah ngobrolkeun masalah pribadi kumaha nya pan penting ieu mah sepakat urang teh ngobrolkeun orai itu kumaha undang-undang disirangan wae mangik sumuhun sakali mangsa mah kungsi wangcul ti sakola sok ada terusan kumaha cumuhun wangcul ti sakola teh dipacok orai terus tah ini malah ada aya terus nah latih harita teh teu kantos ngalaman deui dipacok orai ngalaman deui teh dicapras terus dirapalan manggi eta mah mangawan kecok deui dipacok orai dugi kareneuna eta bati dipacok orai aduh jentreng jamret sukaseri ngajak ngarti ngajak surti heuy dede seserian ngagonyak lampah sorangan susuganan bisa keur mereatikan jentreng jamet RRI Bandung daun kelor daun roai nyang tara dihakanan kuya samanya kuya tuh ngaran da eta kuya nu pujo ge di paramana teh daging hayam nya di luhur teh ari bapana mah tak jeung ajeun angeu daun kelor daun roai mung tara dihakanan kuya nya luar leor siga orai teu bisa dipercaya daun kelor daun roai tara dihakanan kuya luar leor siga orai teu bisa dipercaya pas orai mah gitu luar reor ka mana-mana pamadegana teh luak leor teu bisa dipercaya bener mah tapi da kudu disamat eta teh mang sagala ge kapan aya anu cenanya di kepercayaan baheula nu ngaji ka orai nyipri ngaji ka monyet tah tukang kenang ieu mah teu ngaji ka sansang ngaji ka ngaco mata kudu disamat heula atuh sanuk heula nya boga gaya sorangan apaan ayeuna ka RRI mah atuh nyuhunkeun menyan heula doakeun aki sansan siga Mang Irwan eta teh lamun rek nyetrekkeun mixer teh samat-samat heula Eyang Budi jadi mah aya naon-naon gitu orai dasar
Nuriweuh papaseaan. Nya atuh kumaha. Nya pasti itu. Teu akur mang bulan-bulan. Nya. Mun geus seubeuh barang hakan numpina mang bulan-bulan eta nuriweuh papaseaan. Teu akur mang bulan-bulan. Mun geus seubeuh barang hakan numpina mang bulan-bulan. Berarti itu sifat ka orainya. Sifat orai. Hakan nanya. Nya barang hakan mah numpina teh mang bulan-bulan, tapi aya nu mang tahun-tahun mang. Ya, eta Lamun teh. barang hakan seueur mah teh. Hmm. Anu 5 tahun, 7 tahun di Sukamiskin. Ah. Aya anu 5 tahun, anu 8 Jadi, tahun, anu aya. bos aya Aya. di Bang Jabar teh mah. Berarti teh hirup anu miuni orai. Miuni Nya mak segala dihakan geus teu beus sorangan bareuh mah ti brasari. Tapi teh mang orai teh sok di ala ieu na geuningannya sok jadi obat cenah. Jadi obat. Aya, di obat. Beurahna. Aya. Nah, di apotek ngan sok aya gambar orai kan. Obat koreng. Iya, biasa. Eta teh harusna teh mati beureun teh. Mati. Lambang kadokteran pan orai. Orai. Aya hampruna. Iya. Tapi eta teh orai teh oge sok dijadikeun obat keur penyubur rambut. Aya oh. Aya. Kumaha Pan teh? aya merekna Naon teh? orai cap 2 anting. Nanging eta ge tiasa mang keur manjangan teh keur nemen nikah mah. Ah, mah jangan ah. Laras itu mah ieu ku orai teh dibabukeun mang atuh teh. Nuhun. Terus getih orai pan eta di jaruaan ngon di ari rumah. Ukur memperkasa cenah. Ukur mambah keperkasaan. Mun orai nang geus leuleus sok heuras deui cenah ku eta mah. Tapi eta teh anu teu resep kana orai mah sok gampil kumisan. Jeung bodas. Ini kan urusan mah. Aya tapi nu sona kana orai. Kumaha mang? Mamahana Oh gitu. mun ieu gitu sak SMS gitu. Kamai cing cenah sing aya orai. Eta mah orai linglung. Buah duku rejeng jantung Nya ngalak roai piubareun nya najan musuh gede tantung ku orai diselewengkeun eta buah duku rejeng jantung ngalak roai piubareun najan musuh gede tantung ku orai diselewengkeun. Pamirsa, aku neme rantos kabikeun urang ngeunaan orai. ngeunaan orai. Kitu orai mama. Kawanina mah gede atuh orai mah. Najan bagong ge tan kita ge. Reng orang. Ya, Urang haturkeun laguan mah. Lagu naon mereka haturkeun teh mah? Saha eta? Oh, nu ngaleor teh saha? Kalasan ieu teh panulis Pak Haji Kasih. Pak Haji Sasmita nu munut lagu. Alhamdulillah. Saha eta? Saha eta? Yeun nu angkat tadi ka mana? Saha eta? Saha eta? Imut lucu kagawan mapajang panganjang ngobras nakati paganti kasih panjang di tepung adai emosi dua memang karapang cinta dilucita mantap senurang padu dengan disorang mapai lawang tanjuk juga
deui. Saha eta teh nya? Oh, Kak. Ieu teh nu jelas mah nu teh anu aya nu utang. Saha teh ya? Mohon nanti Oscar Romeo teh uluh. Kumargi sieun ku Orai Cobra. Daripada samari ngupingkeun lagu we. Margi sieun ku Orai. Kitu ka sarana klub RRI sareng kami dangu RRI wilujeng dangukeun beres. Di biaya cenah mah geuing. Sieun cenah ninggal Orai mah. Tapi abdi resep nyoel sambel sareng roai. Salam kanggo kasadayana grup JJ. Cenah salam Teh Yayah di Setiabudi. Jadi Haji nis ge nuhun ngintun. Hayang bikin punten kapun lanceuk di Garut Mekar Mukti sareng pawawan di Cimahi. Hilap kasadayana nu wadarangkeun we ti RRI. Pak Haji Juanda di Sumedang Mangkos. Nuhun. Tawis manco cenah hatur nuhun hiburanana. Saha eta? Saha eta? Yang lengkap banget di kamar. Saha eta? Saha eta? Yang lucu. Mapai jangan pangajang nobras nangka dipaganti. Kacung panjang si tepung adai mutuli tuang mangarapang kita bilang kita haliringgan lagai suri halang dalil mantap kelurang padu dengan disorangan apa lawang pangjung juga Lagu neme teh sangian kilanceuk kanggo gumira. Kanggo kubarsah eta teh duh. Waah. Mangiik najan tadi urang madudengkeun Orai pika gilaeun. Pika sebeleun geuningan ku seniman maatanapi jadi simbol tadinya leres. Eta dina aya naga geuning dina ancak bohong. Tenaun tah hartosna Eta teh hartosna teh megar deui. Ya, jadi eta teh supaya kasenian teh ulah muguran, kudu tetep ngora. Ya hatina teh meureunan dina kasenian ge kudu aya inovasi, kudu aya kreativitas, dengan ukur ngagulung tradisi unggul. Kudu siga Orai megar jeung megar. Oke. Eta kunaon pangna aya bentena yen ai seni mah megar deui naon margina? Ari jalmi henteu duka tah. Tuh Sugan eta. naon margina? Naon nya naon sababna? Margina ari Orai mah aya buntutan. Nya. Ari jalmi oraina teu buntutan. Jadi moal megar. Ya bener geus kawakilan. Teh tungtung. Eta lakon SD teh aya keneh. Aya keneh aku SD da Orai. Ya eta mah ingat ke zaman baheula kitu jeung eta jeung bojo pun bojo. Jarek caresep atuh lagu Orai-oraian teh. Sukurilingan gitu, pacekal-cekal punduk jeung panangan Orai-oraian diburuan eta teh diburuan imah teh. Nya mun didongengkeun di dieu mah da sudah panjang teuing mah. Jeung teh can karuhan aya manfaatna. Aya manfaatna keur pamiarsa mah ngan waas teh camang wawaneun we. Nya, eureun-eureun dongeng teh caprak dipecok Orai. Tapi pan ai Orai urang Araba barada. Mak, Urang Araba barada. ah nu badag da nu leutik. Pan lamun urang ningali nu badag teh, wow. Itu teh urang mah nya. Lamun nu gede teh urang mah ningali teh, wow. Gitu. Wow. Hiji mangsa mah ini ka ditu. Ka mana? Ka Arab. Ka ditu. Meureunan maklum ibu-ibu kacabak oraina. Wow, tunjuk gitu. Wow. Ai dedengan teh beureun wow. La. Alif. Lain cuma alif. Marukana wow. Alif atuh. Udah. Orai itu saya tiketikeun beureunan gitu ngadeng marukana wow beureunan. Alhamdulillah.
Teu tiis teuing. Teu radahan gitu. Eta teh parantos ngedak bandrek eta teh. Kata mengawan kata ke dua oray-oraya. Oray-oray kan. Naon teh? Mohon anu ditawar 7.000 teh oray-oraya teh. Ngan pemutran ngaruksa. Eta mah manuk eta mah dongeng manuk. Kayak pan di guar Mang Iik mendongeng permanukan. Oh, ayeuna mah rupina taun ayeuna mah bade flora fauna wae. Nanging kieu panginten mengawan dengan fungsi atuh Mangawan mah boga milik eta tina oray. Nah eta. Harita keur zaman baheula lah eta mah nyaritakeun keur zaman indungna barudak. Baheula mah pan ribut porkas. Ieu teh dongeng teh can aya can karuhan aya mangpaatna keur manfaat. Nah bener. Kapugur pan nuju sering eta ya undian harapan teh. Fungsi atuh eta mah eta kenging artos tina oray teh. Kumaha? Beuting teh ngimpi dipacok oray ditembak we si oray. Keluar pisan atuh mah. Tapi kalau sanes mah aya manfaat yang keur Mangawan. Da memang baheula mah kitu urang teh sioh beurit, sioh oray. Da gampang atuh urang hayang meunang mah. Sioh beurit jeung sioh oray mah. Kumaha? Rorojok we da kaluar we teh. Benar. Sioh oray we kaluar. Oray teh rupa-rupa Mang. Hiji Aya oray kadut. Oh, kadut. Bak hideung. Nah, nya mah jeung oray kadut. Mohon. Hideung jadi kadut. Oray belang pedah belang gitu nya. Aya oray deui oray kisik. Kisik. Oray naon eta? Kisik besok dina kisik dicai gitu. Nya gitu. Ai oray bedul. Oh, oray bedul. Henteu galak ieu mah. Oh. Jadi oray bedul mah teh aya peurahan. Sari lastreng nama. Oray bedul dipencit ku nu ngabedean. Mangutun kapungkur. Almarhum eta. Aya di oray surat. Nah, jeung aya oray surat. Aya. Nah, kumaha? Tulisanana juga oray. Pisan. Mang Wawan, Lah, Mang Kos ulah diasekeun teuing. Mohon lah. Keun urang tunda di Hanjuang Suang siang. Urang teuneun di Haneuleum sieum. Gesan sampeureun. Sugan we ke oray minggu paeun aya deui. Nyantos we urang ngobrolkeun masalah eta we lah sasatoan ka hareup. Engke mah masalah sero tah. Garap masalah sero mah. Sero mah. Mun ti ayeuna ka pamirsa bilih anu bade masihan naskah. Kalarasan anu wangkungan teh engke mah ti ayeuna dugi ka payun mah gitu. Bade ngeunaan sato we terang. Dan geuning ngobrolkeun jelema mah sok pipacacapekeun. Jeung pidosana Bisa anu nyeri hate di. Kan can kakupingkeun urang ngobrolkeun oray-oray nyeri hate. Ngobrolkeun begu atau bagong nyeri hate teh ada. Caranya. Tapi teh aya hikmahna Mang. Sapertos urang terang yen sampeu tiasa ngubaran mah teh. Eta teh sampeu teh obat mah. Lantaran ti begu. Oh. Da begu ngahakanan sampeu iraha teuing begu kasarang penyakit mah. Oh eta teh gitu. Mata bener mending nyaritakeun oray lah. Nya. Mana ngobrolkeun kajahatan maung. Dan aya pan maung laporan ke Komnas HAM. Nya. Oh, mana sambeu mah asup teh kalau lebet teh aya vitamin HB teh. Margi katuangan bagong. Beras beheung. Mang Kos Wawan. Ya Mang Iik. Iik. Panggoen gogonjakan mulai tungtungna ieu teh. Urang sisirian we haheui dieu deui. Can tangtu dia. Can tangtu aya manfaatna. Ieu mah sama ngawaneun we. Tangtu aya manfaatna keur batur mah. Tapi da waas di mun nyoba. Mangga si teh kumaha. Mangga. Urang cekakeun deui ka dieu hiburan jentreng jaman tungi ieu mudah-mudahan aya manfaatna Mang Wawan. Mang Kos, atuh sareng Kang Didin, sapara kanca, dibawa Kang Irwan, anu mancendang ieu. Amit bungkur, amit mundur, mudah-mudahan lumayan disertai. Para
melu moga kita bahagia jasmita patora senang mungkin apa sih yang dah jemplang